mangrupakeun romantika kahirupan euy. Oh gitu akang ngabok. Ceurik, seuri, bunga, sedih, dahar, nginum, sare, nyaring, init, cicing. Sebuah lapar. Untung, rugi. Leres. Nu matak loba pisan hijab teh di dunia yang Wah, ketenang kan. diuji na manusia terus-terusan. Kurupi-rupi ujiannya kan. Hebat eta iblis. Kumaha Kang wake hebat iblis. Di lain pihak mindingan. Terus-terusan supaya orang poho, supaya orang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang balangahnya kan bener. Nepi ka jelema oge loba nu katipu. Budaya. Jiga nu nya geuning euy Pangbibita nantinya kan. pangbibita panyingsieunan. Nepi ka bisa manehna mah nyiptakeun sawarga mamalihan. Leres. Bakal senang, bakal bagja padahal ka itu nama tiga jebur. Bagai broskeun. Luar biasa. Nu matak cing ati-ati lebah dieu euy. Ieu kuring jeung kurungna bakal digiring. Anu geulis, anu kasep ngahiang duka ka mana. Matak dina lebah dieu kade euy dah. Pupujeun. Tong boro ari laing anu dibejaan ku dewek, deweke nu ngabejaan loba ti jalikeun. Bener. Jujur jelema mah. Bodoh poho balangah teh eta euy. Ta ieu deuleu. Nu matak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Mun balandar majalemana nya. Tong boro make jeung kaituna teh maca ayat-ayat bari jeung ngamakeun ayat-ayat pangeran memeh ngamakeun oge kudu ditaudan heula. Perlindungan heula grepe. Nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus eueuh godaan di dinya pengabdian teh euy. Pengabdian teh bener. Bakal murni pengabdian teh. Ai geus nyalindung heula mah heuh. Leres. Ras kana kalakuan anu kaalaman ku diri sorangan. Nya terus tukang Anu ka tukang-tukang salah bener lolobana masalah. Oh, da jeung ieu. hirup dua tak we jelema makan. Saja nanti inget karena kalakuan sorangan nu kaliwat-liwat inget karena domba di dieu mah. Mangganing omeaneun tandukna teh. Ka Abah Sumarna kitu ka Cibuntu. Bah pangomeankeun domba abdi bah. Abah Sumarna. Genteng bocor mah teu diomean deh ketanduk domba we nu diomean teh. Oh. Kagungan Allah keneh teh domba ge euy. Kan tunggal makhlukna keneh kan. Tunggal makhlukna. Ulah so teh nganiatan dek ngadukeun domba. Lares. Da domba mah sanajan teu diniatan oge peke kencarkeun ngarepek da diaradu sorangan. Cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana. Nya kaangkat pan daerahna. Kaangkat hargana. Mode Garut. Mimitina mah pan domba Garut. Dodol Garut. Garut mah loba produkna euy. Dodol Garut, jeruk Garut baheula. Dodol Garut, domba Garut. Cucuk oke cucuk Garut. Grepek. Nu matak dina lebah dieu alus lamun ayeuna dilestarikeun di komo Bapak Bupati Garut magrinya. Unga camat ayeuna mah di Kabupaten Garut teh kudu boga ngukut domba. Nu aralus. Heuh da teh euy di udag-udag anu alus mah. Ningkatkeun prestasi. Ningkatkeun sagala rupa produksi heuh. Prestasi.
nggak nyeri hati teh di Giri Harja we di wetanan Giri Harja dipakai tempat runtah ini teh mabek ini teh sedangkan itu teh aya padepokan diluyukeun jeung daerah pariwisata mangke itu aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh ku runtah nya bener Kang nyanggakeun nya mah kudu berwajib kudu kumaha carana nya nu narunta mah solusina ieu mah nu narunta mah kudu jauh ka penduduk Kakak heeh Wilujeng tepang ya ka Pak Haji Purkon anu aya di Karih kieu Pak Haji Sidik nuju ngawangun masjid Pak Haji Sidik anu teh nuju ngawangun masjidnya mohon didoakeun cing dugi karengse Pak Haji Sidik mau enggak eta ge ngirim maneh ka dewek ge geten Kang wajah ini Abah Anen ti Pasar Ikan ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madya Bandung laras ngan bature anu meunang teh geuning dewek mah tara meunang acan we beren heeh komo deui ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika sakedap deui kedap di Gedung Merdeka jadi dina mangsalu mangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana bantosan teh nyaeta tiasa ngamankeun nya kamar ulah aya hal itu sinareng ieu urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara memperingati aman tertib lancar masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madya Bandung Kabupaten Bandung khususnya Jawa Barat jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang harga diri bangsa temongkeun bangsa anu beradab sopan santun ramah tamah DP handap asor laras luyu jeung kapribadianana heuh eta Kang kitu tah pikir dina konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu kakara 10 tahun merdekana negara Indonesia baheula laras gedung sejarah kumodalna kasumangetan warga Bandung khususna Indonesia Jawa Barat konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula tah baheula piraku ayeuna mah heuh da geus merdeka ieu ayeuna mah geus merdeka 60 tahun nya pirak kudu eleh ku zaman baheula nya tenan bawa kasumangetanana sumangetna jeung sajabana ayo ronjatkeun dina segala widang khususna ka urang Bandung ieu sae kitu ieu Bapak Dada Rosada Bapak Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi kasumpingan tamu agung kasumpingan para tamu di luar negara sok angguran produksi anu aya di urang teh temongkeun bidangkeun nya supaya manehna balik na masing-masing tempat teh aya contoh urang oge geuning sok mika contoh ke batur laras heuh alah ampun Gusti nu Maha Agung tapi ya ulah di TPI unggal malam minggunya nya disayokeun muga-muga we TPI tetep jaya jaya Kang nyan produksi anu aya di urang teh temongkeun bidangkeun nya supaya manehna balik na masing-masing tempat teh aya contoh urang oge geuning sok mika contoh ke batur laras heuh alah ampun Gusti nu Maha Agung tapi ya ulah di TPI unggal malam minggunya nya disayokeun muga-muga we TPI tetep jaya jaya Kang nya eta ngagelarkeun kesenian tradisi khususna wayang golek yang golek urang teh di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh boh pelawak oge pelawak sos teh SOS SOS ayeuna teh alhamdulillah pan nya SOS teh semua orang senang heuh meureun kitu tah mudah-mudahan ke juara kameramen TPI tukang juragan Sugriwan dikawit sadayana we ais pangampi dugi ka
karyawan-karyawatina dugi ka saptam-saptamna TPI. Mudah-mudahan panjang yuswa ageng milik. Amin. Sehat selalamina utamina warga Pasunan anu sim kuring ngawakilan yang ngahibur dina wengi ieu nepangan. Muga-muga anu tebihna anu caketna cing arageng milik. Amin. Nya parajang yuswa paguyuban Pasunan di mana-mana nya. Laras. Nu di Batam, nu di ditu, nu di dieu. Di Bengkulu. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Dari kenangan era ini sawios kesana swaktos seneng jaipongan kantenan cobi ninggal heula Kayaknya Pak diri masih sering hiburan Kang Haji adik kajong jalan teuing selira kedah di jari raos pisan nindah tingali ke ratu. Coba kumaha. Suhun kitu kahoyong mah. Sok. Cing ngajian loh. Kanu jauh sok dibalas suka teuing lamun panggih dunungan lamun panggih Agoni meureun kabisara. Dapar kaos kupu Ayo aja. Abang nggak sing salamet akang atuh tibatan pegat durian suka dibeli kupati sanal dipapalerkeun haten teu daek palen dirnu gering ngalang ayu Paji Kohar Somantri ngalang ayu kusuk tirung kabingung
kusut dirung-rum kabingung Combi Abdi mah moal bosenan Pak Haji Sidik Allah sanaos serhinaan Soloyo moal putus pangharapan hayang langgeng sasarengan hayang langgeng urang kutamarga yang sasarangan jeung urang Cipadarangkeun segala nu karandapan naon janten lantaran Soloyo asa tebit disangkan janten robah pamadegang jang ade pangkan Cilawu asa janten robah pamadegang eta renda beureum naonana ari rendah hideung ari rendah kayas eta rendah kayas da sulam tangan beki sapang beki ninang beki lawas kaedanan Parah mandan sangat kita kamana jalan Cibul ari rek nanjak mah eta rek nanjak mah rek nanjak mah rek nanjak ka Cimandiri kamana binyaluh mun mendak tunggara diri mun menakku gara diri Ujamit saking prawingwang tinalangan ya ampi ya gade irena sekar pinuji sekar Banglus lampahipun ieu Bambang Erawan putra Arjuna ti Dewi Ulupi Yege kairing astra jingadawala maksad lumaku katega kurusetra nepangan ramana anu nuju aya di tega kurusetra tatan-tatan bade mayunan Bratayuda memang Bratayuda parantos beja pabeja-beja satatar Madia Desa parantos kuninga di tempat
patenana perang Bratayuda Kurawa Pandawa di Tegak Kurusetra raja-raja anu bade ngiring ka pihak Kurawa ka Pandawa parantos sami siap siaga itu kaayaan lampah eta kacarios ti nagara Giling Wesi Prabu Kalasrengi anu bade malas pati ka Arjuna wireh dendam ramana kapungkur ditandasa ku Arjuna ngalet ngengkei ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang maksad ngahijikeun diri ka Kurawa nyaeta pikeun malas pati ka Arjuna di dieu kasempetanana Kalasrengi bade ngiring Bratayuda aya di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan dingat salah marbayaksa dina luhur cadas anu ngampar pengawakan jangkung gede si Mardada bewas semulus taya papanana pasemulir bang barongan upamangan deka sentak sengor enak kendengane pun bentrong alatria dia balatam tama semak hingga ya aya jalan komo mentas bobok mangi gorowong aing hayang malas pati kasih Arjuna ya
ayeuna nying harepan Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawai tada teuing Sukabungana sang Nalendra Prabu Duryudana lamun kaula ayeuna ancruk milu Bratayuda ulah tangtos ya padahal aing dek ngalah hiji anu ngaran si Arjuna si Janaka Permadi pasukan ya geus eureuna parantos ayo lumampah ieu Hige kula mangga Palacaka palintangan Babalayan Pangaluca Sanajan di kantor ngaran Kasayang muangutna Waya pingaduk berlambang manusia ngaturkeun ribu nuhun laksa kati kabingahan nuhun ka tapi ngomong pake jeung barina lah ayeuna urang dikenangan di dieu da sagala rupa oge urang teh kudu nincak kana kendang heuh kudu nincakan eta tapakan lamun teh mah urang ayeuna hirup di alam dunya henteu nincak kana patokan wasilaka tebih keneh Aden dina mangsa Bratayuda siap tempur kaula sanajan jeung pangawakan ngora keneh persanten da Aden mah teueuh ti luhurna teueuh atuh darah biru ai kana teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan pan kitu sanes darah juang atuh urang dipercaya kudu ngajaga cing sapinuhna ngajaga aha bala lager Kang Agus teh marukana teteh mere jukut Allah sia security sok mangaritkeun masih cara situ titah ngarona oge leos gaple geus gaple nyabut sampeun batur dina zaman baheula geura dina zaman Arjuna Sastra Bahu nya zaman Arjuna dagang tahu raja keur ngabenung pada korupsi waktu teteh di teteangan heula pan bang semantri sing horeng ka itu heula geuning deudeuh heula ka bapana aduh ampun da jauh teteh ti puseur dayeuh teh bari ka karadi istrenan teteh wah sia goreng batur je kudu jeung wiwaha kudu disiplin Kapojong ke Purwakarta nyangan jalan ka desa pati bengong napanita nyangan pujaan rasa ayang hati
Apa? di jari kedah di jari Nuhun masih keneh tarang. kurang teh salah pula keluarga sawas nasing sayoga ngarojong program negara pangingar lara tunggara Cahya sesekar ning wang cakaya gelang wontening satengah king marga satengah king mangasta juga Mang Dawala katega Kurusetra tebih Aden Aya 5 kilo deui meureun. aya panginten kana satengah dinteneun deui mah wah urang keureuh Den Mang oge ngiring kana kareta areng ataun Aden teh bari jeung teu dugi pan ka ituna mah nanyak deui mudun deui Oh kitu we. nanyak deui mudun deui pang ka cenah teh Nanyak mudune kan. nya eta teh falsafah kahirupan teh kitu setiap panggih jeung tanyakan pasti panggih jeung pudunan pasti bakal panggih jeung datar panggih jeung datar panggih jeung warung tah ngopi we kitu di dunya mah kitu Den keke mang dupi mang teh leres putrana Aki Semar incuna Aki Semar ai abdi mah ai ka Semar pun bapak nya Semar teh tuang rama sanes tuang heula ini adalah para tu Den tu tong ente lah tong ilmu ai beuteung lapar mah Karena gaya meuneu maksudna kumaha saurna Bapak Semar mah cenah parantos mudag insan kamil mukamil. Wah, maripat atuh. Teu kedah disaurkeun deui ku Aden. Da Semar mah tina bentukna oge parantos bacaeun. Nya eta mah kantun Adene maca diri Aden nyalira. Ulah maca teuing batur hirup magresok. Nyeta ieu oge. Kaula teh salarasna mah ieu teh asan tamat kapun bapa oge dulur-dulur anu aya di ditu kaula teh hayang ngudag ilmu nyaeta ngeunaan pangbalikan kaula mun eta mah cinekna mah asyhadu Allah mulang ka Allah kumaha prosesna ieu eta mah tarosieun ka pun bapa ge Ari sase. tos sase ai mang mah pokokna mah mang asyhadu malaina ka balainah deui pokokna mah nya Karek nepi insan kanyol kan. da kitu Den lain naon make jeung nanyakeun pangbalikan ieu budaknya hade budak keneh nya tetelepeh. ai ku kitu mah hade nanyakeun pangbalikan mah kudu apal atuh segala rupa oge da teu apal kana pangbalikan mah da linglung kitu ge nyong Kasasar. oh nya tak kitu gek sia mah da nuntun Raja Wisuna cecah apan manehna mimitinan jubut nyong da kuring mah lain nyong dawala heuh apan dawala teh monyong aya yang ngaranna Duh, naon? Naon? Teh jeung saha? Naon itu ngalut?
Wah anu badai ngiring ke pihak mana tah pasti pada Tegak Kurusetra teteh ngahijikeun diri teteh duga ke pihak mana tah urang mah urang api-api lalajo we sadaya nyong Hai Satria ulah saha ngaranna upami persanten mah ngaran kaula teh Erawan teu pino urang manawan duh kaula teh ti Guha Wilis pangarsa nu pisalira iya ngaran kaula Kalasrengi ti negara Giling Wesi pada hamun atau panggilingkeun padi gitu nya ti Giling Wesi maksud teh tingali kaula mawa walan tiap walan tamtama semakna kaula menang beja tidak menang dipercaya yen Pandawa Kurawa ayeuna dek nyingharepan Bratayuda kula dek nanyakeun kasampean jalan ka Tegak Kurusetra ka mana atuh pami kitu mah urang sareng we sareng kaula oge sejak ka Tegak Kurusetra ya atuh kabeneran bareng teu pino urang sareng we sareng abdi sieun bade ka pihak mana ngiring teh ari anjeun pihak mana ai abdi mah bade nongton bade icalan dinu perang sugan anu perang teh lalapareun jajan ka abdi paling oge meureun dibeli ku panah ye itu kunaon dibeli nama da berjuang teh lain ngan ukur perang sanajan urang mere dahareun kanu perang aya lapareun mah sarua teh ke berjuang nah sia teh maksudna rek dagang naon dagang boboko dek dagang roti bakar ay rotina pan beak kabakar na risia pan disebut lagi roti bakar ay didagangkeunna arang roti namun itu nyari teh siapa ay kabatur nyebut nyari ay sia mun uyahan sekali batu kula dek miluk ka pihak Kurawa oh eta mah hakna ulah oh sae bade ngiring ka itu ka dieu oge hak kaula mun maneh apa naon dina mangsa Bratayuda ku maneh pangnuduhkeun anu ngaran Arjuna ulah ya sabab kaula teh dina mangsa bakeulakeun leutik bapa kaula ngemasing pati tu makaning perlayakan jeung Rama ku ngaran si Arjuna can sudi rasa ningati lamun kula can males pati kanu ngaran Arjuna Satria Erawan kaula jauh-jauh di negara Giling Wesi dek malas pati kasih Arjuna sorangan tapi kaula dek nyumangkeun wala dia malah tamtama ka pihak Kurawa kitu sabenerna waduh anu dendam dulu ieu si Arjuna dek disiksik di yen saya dicacak di walang-walang ku aing oh. Deden tawa ka dilawan ade cicingang. Tuman. Saha nu rek diala nyawa ku sampean teh? Arjuna. Tingali ieu kaula putrana. Anu ngaran Erawan. Saat sana Kangjeng Rama Adipati Arjuna kaula heula sok. Sing hareupan. Duh, silaka. Iya anak si Arjuna teu salah. Hop segera purna hop segera
nafsu gila-gila ya nafsu gila-gila ya bangsat bapak anak kuaing di podaran urang perang giri gamana perang mana Giri gamana? Giri gamana perang sabda saling hulung. Oh iya gamana? Oh iya gamana perang sabda saling hulung. Nempat dan nempat jajukan permana anak menak tunggal anak menak. Urang pernah kang sapuk pulang tatu adu tulang per tiga. Walan dia balat. Ya. Ya anak si Arjuna podaran. Ayo. Waduh, lain saurang teteh. Wah, cilaka ini. Anu mana ngaran Erawan? Aya ge eraan. Goblok. Tongah heureuy sia mana? Dewek nu ngasuhna ieu. Wah ya. Wah. Aduh, wah. Wah, loh. Wah. Dawala. Modar sia kurang ajar. Wah. Duh. Wah. Ya. Aduh, aing melang kudu aku tilu. Kun lancek dialungkeun deuleu itu. Alah tolong. Alah. Tolong. Wah, Gusti beunang. Ya. Astra jingga dipun balang sareng dawala. Iya ge. Kalarosan Raden Gatot Kaca nuju naliti kaayaan wala dia bala tamtama. Iya ge. Boh pihak Kurawa, boh pihak Pandawa bilih aya hal-hal untuk diharapkan. Nanging aya nu cocorowokan ti palihuetan. Watek wantos Raden Gatot Kaca kagungan kakasih Raden Surya Pringga. Dupi wateknya. Nyaeta seukeut paningali kalayan kagungan Aji Sabta Pangrung sanajan jangkrik ti awang-awang bakal kadang. Iya ge. Hari-hari ieu dina Megadutamana Gatot Kaca ningali kahanap aya nu cocorowokan menta tulung lajeng nyerorot. Aduh, selamat euy. Alhamdulillah Gusti nyangsang tangga balingbing ya. Tadongkeun Raden. Alah. Aya Bambung Canar. Udah siap. Gulungan nyebut Bambung. Aya naon ieu? Alah. Magi kejadian naon ieu? Ot, gula. Arudang da kesalamat. Hoi. Aka salamat. Selamat, Joy. Selamat, Joy. Dulu. Iya. Hari silang selamat. Paeh, kuring mah. Ya nuhun atuh. Udang. Doh. Alah, Gusti Juragan. Bapak Panglima. Aduh. Manawi teh sanes Bapak Sulanjana.
Bapak Panglima. Ya, saya. Aduh, coba tinggus di mana wita sanes Pak Ahmad. Ini Bapak Dandim. Alah. Mana wita sanes Bapak Marsaka. Mangi kejadian naon maneh? Agak ada takung tipayun mah abdi teh ngahaturkeun Tribun ulah saketika bingahan. Kaagan teh. Iya. Parantos disalametkeun abdi kadua perkawisna. Agan bade laporan nguningakeun abdi teh parantos ngajemput tuang rayi. Sa Raden Erawan. Di mana? Semua di pasantren jadi itu di Guha Wilis ulah. Kumaha? Alhamdulillah. Kabantu nanging di perjalanan penak sareng anu bade ngahijikeun diri ka pihak Kurawa. Bade Malaspati ka Juragan Arjuna tapi bade ngiring Bratayuda. Tuang rayi teh kula Bambang Erawan teh teu kuat pangintena nahan nafsu. Ieu we cenah. Tong make jeung ngarah bapak aing gitu ceuk asarna mah. Tah deuleu anakna. Waduh. Tuluy. Aing ngaranna teh Kalasrengi kula sabala-bala jerangkung gede agan rupina mah Raden Erawan teh moal kieu cing tulungan agan Di belah mana dah? nuju di kepung wakul buaya mah paling itu. Ini. Ini lamat gitu ti beubeut. Kabeneran si Erawan geus di kepung wakul buaya mangap geus leuleus kaayaanana. Didengkeh kuala dia bala tam-tama tenawa. Kangjeng Rama. Laksana saturunan si Arjuna dek dibabat ku kaula. Haling. Aing geus janji ka Kangjeng Rama anu parantos teu aya di kieuna. Ayeuna ku kaula dek disabeut dek di podaran eta si Erawan anak si Arjuna tas kurang ajar. Haling. Aduh, modar sia. Hayang nyaho kurang ajar. Udah. Aduh, penastik kersayang tumampara. Ge. Ieu Bambang Erawan ditugal jangana ku ieu Kalasrengi. Bangsat diuyup getihna ku aing. Aduh, tapi aing can puas lamun aing can bisa maehan si Arjuna. Ku keukeuh ieu hate can punah cacak adatna geus di podaran. Aing hayang maehan si Arjuna. Itu sebenarnya. Imbalan. Ayo kemana dulu Andri? Jangan. Banget. Obat. Erawan dia Kang. Cebot. Dan. Waduh. Iri katasan katetkan saya. Iri katasan
Gatot kaca Endera nafsu ka gila-gila ya nafsu ka gila-gila gila-gila lajeng Raden Gatot Kaca ngawatek Aji Pansabraja Inggih. Raja Musti Brayakal Palamatan dan Tawisesa Sabta Purmu Bajingring Tapak Nenggala ngamuk nguwak ngawik wala dia balatam tamati negara giling ngusri iyo nu dua andi kemana nyeta nyauting gue saya kaula lansik daerawan ajar hutang pati berpati hutang waya aduh yang ada lesot guys ya siap kurang ajar benang siap goblok jeung macok jeung naon setiap alah benang sia dihakan ku aing gede goblok benang aduh ampun Gusti aduh nah teteh asaku aduh tobat cing di dieu tadi dinya goblok aduh asaku kacida teuing duh tobat nu maha agung kamalina ante teh heureuy teh la ilaha illallah aduh mangawe teraskeun goblok aing teh deui aduh harau jang Harau berarti teh lain daek mah kumaha itu budak maot deuleu kumaha katempuhan Bambang Erawan sieun katempuhan buntu teh mau kumaha sayang Tomampara Iya Prabu Kalasrengitipun banting dening Raden Gatot Kaca amurasut sapisan sirana Paman Arjuna nguningakeun tuang putra tiwas.
Kang dabungna. Pembalasan ti Akang memerlukan deh. Sakamina-bina teuing sia. Dalam kesna kabina-bina. Aduh, Sieun katempuhan we ku bapana Kang. katempuhan aing ku bapana. Mangkaning geus duh. Teu papanggih hasan jeung bapana budak. Nepi ka kieu nasib. Naon teh Jang? Aduh. Dulur aing bae aduh. Dulur aing nepi ka hanteuna. Aya dulur aing nepi ka hanteuna aduh. Sing cenah datang ka eta si kurang ajar teh. Paingan ngipine baklalai berendak pondok umur we babaturan ampun. Tobat teuing dulur aing nepi ka paeh leuh tah. Manehna ge pondok umur. Pileleyan. Wilujeng ka itu Ketepang-tepang di akhirat ya. tepang deui ke di akhirat. Heeh. Aya mana rek ka neraka dek ka sawarga. Kuring. Heeh. Sumedang. Dek ka Sumedang we. Sudah ke urang Sumedang berteteh. Tobat teuing. Nepi ka kituna deuleu euy. Yang Lan kitu we teh Akang we nya hampura tina sagarupa kalepatan ageng sumanten alit. sami-sami Kang. Raden Bambang Irawan parantos mayunan tang Laras. tetepang heula jeung bapana. Sakitu we rupina ti Akang hapunten tina kirang sareng langkunga. Sami-sami. Ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tina tik Sinebaran Sari tutup lawang Sugotaka.